Bah, atuh sing kuring teh penasaran itu naon alasana Abah mata keluar ti Persib. Naon Jang? Abah nahabat keluar ti Persib, naon alasana kitu meh puguh ieu teh geus penasaran kabeh ieu teh. Alesana Abah geus teu kuat Jang. Eta alesana mah. Heuh, da geuning Abah teh sepuh ayeuna mah. Nyungkeun dihapunten we. Geus teu kuat ayeuna mah Abah teh. Nangtung di lapang ge 5 menit geus cecerengkelan di suku teh. Tuurna geus leklok Jang ayeuna mah. Lebat teh ngaloco meureun bah. Saur saha? Saur saha? Saur si Soler bah. Gagabah nyen kabar teh. Diajar ngawadul. Goblok. Ampura bah. Dihampura. Nganitip. Kasih Soler ulah sabacotna wae. Bisi dicipok ku Abah. Tapi kapargok abah teh cenah. Naon? Teman tong sok percaya kasih Soler geura. Aing kapergok ti mana make jeung ngomong kitu Gusti Nu Agung bejakeun. Ari si Soler bah aslina orang mana eta teu puguh asal usulna Abah terang meureun cok. Saha? Si Soler? Ari si Soler teh orang mana? Oh, orang Salilamping. Heeh. Saatos keluar ti Persib Abah bade ngalatih naon atuh? Bebas Jang. Tapi Abah ayeuna mah ngutamakeun ngalatih lumba-lumba kitu Jang. Kusabab Abah teh gaduh keahlian. Mun teu lumba-lumba nya ngalatih bagong atau anjing gitu, balap anjing kan aya olimpiadena di Argentina mah kitu nya. Nya kalarasane kamari anu nawaran kitu nya ngalatih lumba-lumba. Tarima we kucing kuring teh da daek di Paraban naon tu anak pamajikan kitu nya. Rek dahar jeung naon gitulah, heeh. Mak nya we ngalabokane bon cabe itu da anak pamajikan teh bisi usus buntu kitu nya ayeuna mah. Teu kaop lah. Tarima we lah pekerjaan naon ge ayeuna mah nya. Asal ieu we asal halal. Hiji deui bah, aya pesan-pesan kangge ketua PSSI Kang Edi. Aya. Kela. Kieu lah. Cing Adi we kitu nya nitip pangbejakeun. Bisi ieu mah, bisi diajab jadi manusia meong congkok. Heuh, eta lah inti namanya.